Lain. Sok cing. Sok. Nya kidung. Kidung keut. Sok cing pangkatan cobaan kurebab sugane apaleun keneh. Ngajajal sora. Sing aya sora mentong. Kade kajak tripping keneh. Sok Bandi. Puji syukur kayang aku menyuap parit rahmat rahim gerak PRT Nya. nyuap parit rahmat rahim Teu sangka keneh jadi jam genah keneh sorat. hidung payuning rahayu waluya jati gerak PRT anu bagus. Alhamdulillah. Rahayu mah waluya jati kidung bayuning rahayu waluya jati Pak RT anu mana Iyo aya. anu bagus waluya mah waluya jati ti kamana si Iti hidung bayu Aduh, irayu enak asik kidung. asik enak asik enak asik Geus amin ya rabbal alamin. amin ya robbal alamin uga gustina kayungan Manehna nu tripping tigina tuh. Boa. Aya kana kitu ieu mah Pak RT. Pas lah. Boa ieu mah anu tripping teh boa biijem. Geus katingali. Boa memutar balikan fakta. Aya kana kitu. Maneh biijem anu tripping nyalakeun Biasa ya Pak pamalakina. RT bisi nyaman ya Pak kuring RT. mah lain teriping Pak RT Nah aya bieu atuh aya aturan kidung kana barang berejeung teu puguh. kuring mah edan anya Bakat bereji mah Pak RT nya. Aya kidung enak-enak asik-asik teu puguh. Da aya nama kieu nya geus eta kapake keneh. yo Pak RT Nya kumaha? sokan aya di ieu da di besting salaki kuring Besting teu naon? Di best. besting eta tukang lauk teh tukang lauk kurang ieu teh di laut Nelayan. nelayan Nah besting. Tamak meureun. tambak udang Oh tamak udang. Diskotik kureun. Meureun. Nu tripping mah tara tamak udang. Di testingan juga meureun. Yo. Cor. Ayana teh di diskotik, nya di pub, di Night club. net club. Itu Naon net club? nyao Naon? teh nyao pagi nu gara rideug. Paragi negara rideug dah negara rideug. kayaknya loba nu gara hideung bae Asup Nah, kangetan. kosok itu kan net club. Pak RT parecik naroskeun ya lantaran eta biayana gede. Nya. Sugan banana berisikan cepot teh. Nya da mahal eta teh. Nah aya nu mang meulikeun. nyadung katoing Pak RT Sugan kalengitan di imah. ye ceng-celengan eta ceng-celengan kuring eueuh Oh. copet tukang cepot Dicopet bukan nya cepot. sama lama manehna geus beak-beakan Ari eta jas anu hideung nu sok dipapake ku biijem ka mana tah? eta dijual Ada celana lepis nu ti abdi. celana anu ti Pak RT dijual Ai celana jero ijem. celana jero dijual sama lama kuring oge rek dijual geus laku sabola Ari besa baju ada dibawa kanu hajat nih mau kena dijual. nya bapak dijual eta ku Kalau wihan Bu kena teh. eta mah nyaan Sagala panguruskeun dirampi Pak RT Pak RT. eta mah kieu nya. kuring eta mah beresan geus Lain masalah beresannya. Eta mah geus kaleuwih bener-bener eta mah geus disebutna teh geus over. Nah. Geus overdosis lamun kitu mah. Ngabahayakeun, Geus geus ngabahayakeun. bahaya. Sok ayeuna mah bijem sok ti heula engke abdi nuturkeun. nya Pak Sok. RT ulang tuh Pak RT ka Bari jeung lamun bisa lamun aya paribasa geuning geus ngedrop. Sok itu tara ngedrop lamun nyebutkeun alah geus ngedrop gitu. Lamun geus ngedrop teh berarti manehna teh geus rada sadar. oh duka Geus rada sadar. Kudu sing paling pen we. Tah sifat naon kene tripping teh obatna geus berkurang. Tah lamun kieu nakan
neken deui berarti teh ngadahar deui Eta teh. heeh matak lamun manehna geus ngedrop lamun aya nu dihareupeunana eueuhkeun kitu sok ayeuna mah diijem ti heula engke abdi jeung Pak RT Mangga. Nah maneh teh can balik kene wayah kieu Ema sedengkeun ieu pigawean teh di dieu loba Ema meuni kamalinahan teuing maneh teh Ema babarengan si Ema teh jeung Jang Udin babarengan jeung si Saswa kawin ka Doma kawin ka Hurang dikawin Kasir Ema nah maneh teh nyaho Hurang kawin jeung Kasir eta teh pamohalan Babu geus baralik tukang gamang lieur neneangan Babu Ema eta kacamata hideung Ema maneh teh bari budak hideung jeung peuting tengah peting jumplang jempling sakitu poek Ema di kacamata hideung wae nya di kacamata hideung Ema dunya nepi ka geus kieu ye ku teuing para roek nya peuting di kacamata hideung Ema jeung tibatan maneh ulin ti peuting bari jeung gigi degan mah Ema mending kacang useup kalewo ka Kang Rama mancing baturan si Mamang Boim si Kakang Musteng atawa menta gawe ka itu Kakang Haji Opik Pauturohman di geger Sunten maneh di dinya nyitak buku eta nepi ka kararitunya Mang Adul Sumang punten sim kuring sanes ngaganggu sanes ngaruksak bongan di dunia ayeuna geus kieu kaayaanana kataji gitu geus lalieur kaayaan ngelingan sakur-sakur pangeling-eling sanajan tina lagu anu datangna ti Dul Sumang kudu digugu ulah ditingali eta ulah didenge laguna ulah ditingali bentuk rupana tapi dengekeun papatahna pangeling-eling kanggo generasi anu penerus kangge generasi nu panerus supaya ulah nepi ka terlibat kana barang-barang anu model kararitu cilaka sabab naon mental bangsa urang bakal ruksak di mana geus mental ruksak babari datang serangan musuh bokrok pasti anu bakal ngaruksak negara di ieu nagara deudeuh teuing ampun teuing para pemuda